Mang, aya beja mah Mang Judet teh meuli kasur. Heeh, meuli kasur. Panjang amang aku tangke ka jero. Kayak mana ada berat ke sorangan mah. Lain karena Mang Judet Bang meuli kasur. Atuh meuli kasur mah keur sare mo. Wah, manya Mang keur sare. Nya heueuh di mana ge meuli kasur mah keur sare, mah nya keur lompatan. Ieu Mang. Lamun meuli kasur keur peureuh mah meureun. Tiba radung Mang, sok aya nanya. Tuh Mang, misalkan meuli kasur ka toko, peureuh. Tuh Mang, Mang ge teu ka tewak. Karah nu aya meureun kerek Mang. Gusti, si bere barudak teh hiji nu waras we teh. Tapi bener oge ge tang meuli kasur mah keur beuntu. Anjing, lieur kaing lagi. Gi, kayak masih Junet Jik. Aya naon, Mang? Coba tanyakan ke si Eta, amang teh keur butuh duit. Sugan si Junet bogaan duit tiis nginjem gitu. Mau bogaeun, Mang. Mau bogaan kumaha ai maneh? Cobaan heula init ka ditu. Urang mah yakin, Mang, moal bogaeun. Si Eta mah waka-waka nyebut mau bogaan. Init heula cobaan tanyakan ka si Junet ka ditu. Yakin pasti, Mang, bogaeun duit tiis mah. Da mah jadi dapat bogaeun kulkas. Mun duit panas mah aya, soalnya di mana aya hau. Ayo, nu balai hiji acan barudak. Mati Gusti. Kan pangmelikeun kecapnya di warung anu 2000-an gitu. Ya. Oh, Ayeuna Mang. gancang. Ya. Ieu, Mang. Ieu teh kecap teh anyar urut lon. Anyar, Mang. Anyar kumaha dirnya teh ieu meunang ngagunting. Oh, pertama tadi Abi di warungan ningal aya aksara gunting di sini. Jadi ku Abi tadi gunting. Aing si Eta lain kitu maksudna olon. Maksud gunting di sini teh lain hatina di warung, tapi engke di imah lamun erek di dahar, karak digunting di imah gitu. Berarti itu salah pabriknya nya. Salah kumaha? Berarti kuduna teh gunting di imah. Si Eta. Nu baleg. Kenalan ya, Mang? Bisa we keur cicing kieu nih. Ingat eta. Nah. Gawe. Rek balik. Acan bukan balik deui teh. Can balik kan itu dibawa motor ka ieu mah jeung galonna. Berarti geus balik mana? Acan can balik. Itu mah motor ka dieu. Berarti geus balik. Mawa, tapi kan can balik ka ieu mah. Maksudnya geus beres gawena gitu. Oh, gawe mah geus beres. Ya berarti geus balik kayak gitu mah. Geus beres mah. Da can balik. Pan tipe gawean langsung ka dieu. Heeh, maksudnya geus balik, geus beres gitu tah. Kakara beres sungguh acan balik. Heeh, enak geus balik pan itu di lembur. Tapi kan can ka ieu mah. Kakara ka dieu. Heeh, sarua keneh. Nah, ya wae. Aduh, iya dengan dagang teh di pasar. Tadi sepi, kamari sepi. Jika isukan ke sepi, Nah, isuk mah Sabtu. apa isukan na Sabtu ngan maksudnya keayaan pasarna sepi gitu. Gini. Hangar meureunang kaayaan pasarna. Meureun sepi isukan ge. Pedah kamari sepi gitu isukan ge sepi.